Faidatun ari ieu eta hiji faidah. Ida doharo di mana-mana dohir laka ka anjeun. Di mana-mana dohir laka ka anjeun naon ma perkara bisa doi anu tetep ma aya dina seubeuh. Anu tetep ma aya dina seubeuh minal afati tina pirang-pirang panca bahaya. Wa ma jeung perkara pilujui anu tetep ma aya dina lapar minal fawaidi tina pirang-pirang faedah. Geus terangkeun kamari naon bahayana jalma loba kamarkaan, kumaha manfaatna jeung faedahna jalma anu beuteung lapar. Ta'ayana tah narima tangtu alaina ka urang sadayana. Naon bayanu thoriqir riyadati penjelasan perjalanan riyadah. Latihan riyadah teh pikasri sahwatil batni dina mepeuskeun sahwat beuteung. Painaman dasanya na ari jalma ta'awwada anu geus ngabiasakeun jalma. Ta'awwada anu geus ngabiasakeun jalma al aqla kana dahar al kasir anu loba. Inin taqala eta salamun mah pindah itu si jalma dapatan kalawan sakaligus. Ilal qalili kadar sa'ati lam yahtamil tak moal kadugaeun ku kajalma naon mizajuhu kondisi awakna jalma. Mizaj teh panas asalna. Nya apa bahayana seubeuh wae, nya apa manfaatna lamun beuteung kosong. Geus jelas cara-cara atawa torikot jalan-jalan urang riyadah ngalatih supaya hawa nafsu urang teh bisa diatur. Jalma nu biasa dahar loba, naon cenah? Tuluy ngadenge langsung jat we ke dahar-dahar. Sekaligus maka eta jalma moal kaduga tungtungna awakna leuleus beungeutna pucat panonna koneng tur leklok beuting ngocok. Wah, semua bener. Kunaon cenah geuning ieu? Eta garongga bibir geus wadah geus ngareng-reng kieu. Beuteung pak celekit demo cacing teh di jero. Wah, ieu bahaya tuh geuna ngaji henteu kunaon teu ngaos. Rieun mah penyakit mah. Bunda kan kitu urang mah boga pamajikan bun. Ari santri mah bun, sabun. Moal kaduga tah lamun kudu langsung nu biasa wayah kieu dahar jadi henteu lain kalah hade ngaji teu bener awak leuleus eyangna sare we. Wa dha'ifa jeung lemah jalma. Lemah kan itu. Aduh kumaha? Salah deui wae eta ngaco jelema jadi teu dahar sapoe. Payan bagi atau priyogi naon ayat tadarroja yen bertahap itu jalma. Priyogi bertahap payan kusum maka ngurangan itu jalma kolilan saeutik step by step, sedikit demi sedikit, step by step. Apa step? Apalagi motor. Saeutik min ta'amihi tina daharna jalma al-mu'tadi anu biasa. Mun biasa dahar sapoe 3 kali. Ulah dikurangan we 3 kali ngan porsi nang urang. Saeutik. Tong langsung sapoe 3 kali jadi sapoe setengah piring. Mun teu sapoe 3 piring. Puting bahkan 4 piring, jadi setengah piring. Berang unggul atuh ngacelang kali itu nakalah pingsan.
Wah bener. Ngerti kan? Ade, cek musonif, ulah pena-kena geus ngaji kamari nu dahar loba matak anu dahar saeutik matak anu bahayana kieu lamun dahar loba jadi moal dahar atuh jadi kalah bahaya ngaji henteu salat henteu tentuna painaman dasanya jalma yaqulu anu ngadahar itu siman rogi paini kana 2 roti masalan bari upamana tadi di Arab Timur Tengah roti urang mah sanggup sok dihitung tara kada dihitung gila teh Faida roda maka di mana-mana ida roda di mana-mana ngamaksud itu si jalma ayyurid ayyuradda kana yen ngabalikeun jalma nafsahu kana dirina jalma ila rogibin kana saroti mun hayang noak kana diri hawa nafsu teh supaya jadi hayang sa roti kena 2 teh payan kusutah kudu ngurangan bae jalma pikul yaumin di setiap poe rub'a sab'ina kana 4/7 rub'a sab'i rogibin kana 4/7 roti mun sapoe sok ngadahar 2 roti ulah ujug-ujug saroti dibagi 7 cokot 1/7 nah cokot 1/7 tokot 1/7 jadi 4/7 Wahwa jeung ari itu jalma ayan ku sae tayen ngurangan si jalma min hutina raqib juz'an kana sa juz min samaniyati wa isrina tina 28 juz'an aw juz'an juzna aw juz'an atawa kana sa juz min salasina tina 30 naon juz'an juzna mun biasana sapoe teh 3 kali dahar sada kali dahar teh sapiring metu kurangan ulah langsung setengah mun diuapkeun 30 uap kurangan sahuap jadi 20 salapan so barang dina eblek urang fakultas eblek kasih jurusan astrologi kuliahna ge gaya aja gaya santai kumaha cenah itu we urang itu yo mau jatah batur kieu ya atuh ceurik si pawaji ceurik kunaon ku ati li dahar jatah urang teh kajinting ka batur ka budak mesti keneh membutuhkan masa hormon pertumbuhan atau budak saeutik keneh ieu mah teh budak da ade beres saeutik atuh beuki kacentet dengan gedean karunya di urang apa semua orang mah geus jangkung orang mah geus gede ini malah tikene salintare gede gitu balik teh ngerti saeutik dahar saeutik maksudnya lain kabeh dikurangan jek ujug-ujug teu dahar we heuh sok dahar da sawa moal biasa kena boga panyakit mah gitu kurangan porsi 30 watt jadi 20 salapan jadi 28 itu ngerti akasal eubeuteuh ka eusia pisahrin payarji'a maka balik deui si jalma ila rogipi kana sa roti pisahrin di jarak sabulan teh bakal berat badan tubuh teh ngurangan la yatadarraru ma matak jadi madarat jalma bihi ku sabab itu rogi mu ada geus biasa belas udud hayang eureun ieu kumaha eureunan heset sapoe dikurangan mau langsung sapoe sabungkus itu wah bahaya lain mau bener kurangan saeutik bener pada udud mending diudud walayad haru jeung terakhir naon asaruhu tapakna itu rogib mau jadi ujuk ciri mau aya tapakan gitu mau aya efek samping diet ya maksudnya diet supaya diet tapi kaceking juga nyere nih keuleuh diet syar'i gitu ya diet nah bertahap sesuai ajaran agama ngerti diet hebatnya ya asa campur namanya karena masalah diet dina Islam diajarkan diet
diet syariah. Dangdut syariah, diet syariah. Terus syariah mah ben kepret nih. Du cek, cerawis barang. Bipilih dalika kumigawena itu bipilih dalika kumigawena itu yang kusu bil wazni ukuran au bil musahadati atau musyahada faya troku atungura ninggalkeun bae sujama kula lailatin dina saungal sapeting miqdar luqmatin kana ukuran sahwa sumapihi tuluy eta tetep dina itu yan kusu diet ya arba'u darajatin ari 4 pirang-pirang derajat aqsaha anu ari pangluhurna tina itu coba arba'ah teh atau derajat teh ayyarudda eta yen nolak jalma nafsahu kana dirina jalma ila qadril qawami kana saukuran pirang-pirang kekuatan awak allati anu latabuqa anu moal kaduga atau moal nyesa itu nafsu dunahu kalawan tanpa itu qadri. Jadi pangsae-saena derajat urang dieu teh nyata sesuai kebutuhan urang bisa nangtung, bisa bergerak, bisa beraktivitas kusaha eta huapan, tah huapan eta di dahar urang. Jadi ngahuap dahar teh lain jang naon supaya awak bisa jag-jag, lain supaya nambahan daging. Tapi boga tenaga syariat, boga tenaga orang bisa beraktivitas. Sare tidak dahar ngaji teka kurangan bahkan lebih semangat bagi hafal awak karena hudang teu hese. Itu halus eta teh wa huwa jeung ari itu yang aqsa teh ada tu siddiqina eta adat siddiqin wa huwa jeung ari itu siddiqin atau wayanu kusu ikhtabaru ihtibar sahlin eta pengalaman Syekh Sahal abungkur aya Syekh ulama besar namina Syekh Sahal anjeunna kitu pengalaman. Jadi dahar teh saukuran urang bisa beraktivitas tenaga urang bisa da jelema dahar teh disesuaikan jeung naon jeung umur jeung pagawean jeung aktivitas. Asaniatu ari nomor kaduana ayyarudda eta nolak jalma kana nafsu biryadati pelatihan fil yaumi dina sapoe walailati jeung sapeuting ila nisfi mudin nepi ka satengah mud wa huwa jeung ari nisfi mud asa mud sabaraha genep on 7 on lah genep 0,7 sekian lah genep nya samud dah teh sampai sakitu wa huwa jeung ari itu mud teh pun eta roti wasaiun jeung perkara mimma tina perkara takunu anu bukti naon al arba'atu 4 minhu tina itu mah minnati urang sadayana roti jeung selaina atau jeung saladna wa yusbihu jeung nyerumpaan naon ayapun yen kabuktian naon hada ieu teh miqdar rasul silbatni eta saukuran saperti nu beuteung pihakil aksari tina hak lobana minan nasid di manusia tina hak lobana minan nasid di manusia ieu nu si negara tengah teh sesuai sinareng anjuran saperti nujang dahareun saperti rujang inumun saperti rujang ngarenghap jeung hawa samud teh berarti samud teh genep bagi 2 berarti sakali dahar teh bagi 3 berarti sakali dahar teh 3 ons 3 ons sangu lain beas gede salisatu hari derajat anu katiluna yaruda eta nolak jamaah kana nafsu biriyadati ku pelatihan riyadah ila miqdaril muddi kana saukuran samud wa huwa jeung ari itu mutraqifani eta 2 roti wanis pun jeung satengah
dua roti setengah loba ieu mah wa ada jeung ari ieu teh yazid eta ngalewihan ala susil batni kana sapertiluna beuteung pihakil aksarina dina hakna kalobana jalma-jalma wa yakadu jeung ampir itu salisa yantahi eta nepi itu salisa ila susail batni kana 2/3 beuteung ieu mah leuwih loba porsina mun tadi masa poe saroti nya atawa sapoe samud nu naon mah nu beujeuh nama ieu mah lebih berarti 2,5 ieu mun si beujeuh teh ausian 2/3 ieu geus asup keneh kana diet eta teh lamun sapoe sok da sadahana sa loba sabaraha sakahayang pada leuheung ieu mah derajat ka sabaraha katilu wayam ko jeung nyesa naon sulusul saperti luli sarobi pikeun cai jadi si wajibna teh 2/3 berarti 2/3 saperti 2/3 pikeun dahareun sapertiluna pikeun cai pikeun ilumun berarti geus teu bisa ngarenghap tah eungap Arabiatu ari darajat anu kaopat panganapna aya zida eta yen tambahan jalma ala miqdaril mudik kana saukuran samud ilal mani kana ukuran mani teh sulun mud lain mani wa yusbihu jeung nyerupan anu aya guna yen kabuktian naon mah perkara waro al mani dina satu kageun mani teh isropan eta isrop sebelum mani geunan isrop kemudian itu asupan derajat mani teh ngaro ukuran di atas samud berarti sapoe teh sasak beureunya darah bisa sasenok aduk dana ieu loba ieu derajat kaopat ya isrof pihak ya aksarina dina hak kalobana manusia fa inna miqdaral hajati dasaingna ari ukuran pangabutuh ila tuami kana dahar teh tah talipu eta beda-beda itu miqdar tah talipu eta beda-beda itu miqdar bi saksi kajalman wasini jeung kana umurna wal amali jeung pagaweanana jadi ngaran-ngaran ukuran dahareun teh itu berbeda porsi makan itu beda-beda porsina sesuai nempo jelmana nempo umurna nempo aktivitas pagaweanana jadi tilu faktor penentu kana porsi makan jalmana umurna aktivitas gawe nyambe tukang tanagana tukang ukat akut 2 karung sakali ngaku sapoe 70 karung nya beda dahan aja budak teh so tanagana ge nu kaluarna gede ukuran budak jeung kolot beda nya si aktif pangadahar ayam samangkok moal beak ya teh pasti beda ukuran beda-beda disesuaikan sesuai situasi kondisi eta aladi anu yastagilu anu katungku jalma bihi ku itulah di wahuna jeung di ditu di Amerika ieu toriku komisin ari jaladu kalima udish igen nu kaopat genan geus offset ieu kalima kumaha la takdiru anu teu aya ukuran eta tetep pindah itu komis ku kalima geus teu karengkingan cenah euy wa huwa jeung ari itu komis teh aya kula eta dahar jalma ida sedekah di mana-mana hampir nonjuhu laparna jalma can ge lapar geus habak deui dahar can lapar euy tapi ya sanggup habak deui can lapar euy habak deui ari jalmi saroleh mah daharna saeutik si eta mah saeutik dahar beda ya beda kan deui ari jalma saroleh mah saeutik dahar ari urang mah saeutik ya beda saeutik teh mana leunggeun saeutik teh wayang pido jeung merangkat nya ngabrangkeun jalma ya dahu kaleungeun jalma anu hayo we musapan beuteung kitu asa can daharnya geus nya keneh poho deui da ai mang-mang mau lah kudu ya tamidu al yakin yakin can dahar nya keneh siuk deui we
Wa huwa jeung ari itu jalma la sahwatin eta tetepan kana sahwatna badalat gini golibu tetap bisa sabadat tapi nari kagalibanana ana mana eta saenyana jalma layak diro anu teu kaduga itu siman al nafsihi kana dirina jalma rogipan kana saroti aw rogipan ini atawa kadua roti palayas tabina maka henteu narima jelas lau pikeun jalma naon haddul ju'i batasan lapar asodiku anu bener asodiki we juil sodik aya juil kadib aya juil sodik aya juil kadib mah lapar bohong eta teh padahal teu lapar ngan ieu salapar juil kadib eta mah juga pajar sidik pajar kidib kan lapar nu bener mah kieu ya wayastabiu jeung narima saliru naon dalika itu ju'i ju' teh bisahwati kana sahwat al kadibati nu bohong eta mah sahwat lain hayang deui dahar eta tuturkeun hawa nafsu daya hayang dahar mah nu bener ke di hareup tah wa min alamatil ju'i shadiq aya jeung eta tetep tina cirina lapar nu bener lapar teh ya Allah tatluba eta yen moal hayang moal nyuprih naon nafsu al adama kana dengan sangu jalma nu lapar bener lapar kita teh moal hayang neangan dengan sangu nu aneh-aneh ya dah sok yang lapar bener jadi lamun ieu jeung saya jeung emi ari mah aya di bumi diosok jeung daging onta sabal teh santri kumaha berarti bohong talapan bener mah dibere dahar naon lagi hapak we lapar atuh jika sana dengaran lapar bener atuh apa heula keur di gunung pan ditugaskeun ka di pasan teh ka gunung lapar kuat warung atuh di gunung warung sanggeyana warung monyet warung aya imah perjalanan teh mere dahar sangu ungu jeung uyah sangu uyah cengeng jeung kicipring eta mah nikmat teh da ngaja-aja mah urang kicipring sangu diurus ada cocok gitu da keur lapar jadi moal aya dahar naon-naon moal aya deungeun naon-naon mun jaman lapar bener jadi beda dengan sangu naon we ge teu kumaki da sapab lapar bener bal ta'qulu balikta pengadahar itu si nafsu al khubza kana roti wahdahu bari sahiji itu cek kasarna sangu unggul ge da urang batu mah roti kan roti unggul ge teu make salai teu make salad teu make deungeun naon-naon ge asup jam nu bener-bener lapar mah sangu unggul ge hantam nu penting beuteung sia aja teh oh gara puasa lapar aduh nepo kasur digulung jika lipas lagi legit iya teu lapar wahdahu ay hubzan tegasna roti kana bukti itu hubzan lamun aya roti mun sangu mungku dahar pamah tolabat maka samang-samangsa nyupri itu nafsu hubzan kana roti biainihi kalawan dadiana roti au dadaman atawa dengan sangu lamun jelema hayang dahar mana jeung sanguna itu alif diberewe dengan sangu sajeuna hayang itu maka palaisa maka lain eta si naon jalma teh bijuin eta anu lapar lain lapar bohong eta teh lamun nawar dengan sangu teh mun aya dengan sangu nyesa dina meja makan pemana ini dahar yang santri ayeuna bagian kerja saosin mungkul teu dahar bohong eta teh lapar teu lapar mah dibeakeun wa qad qila jeung nyata dicaritakeun naon lapar min alamati eta tetep tidak sebagian cirina itu ju shadiq ciri bener lapar ma ayyasbiqo eta yen ngidup si jalma pala yaqo maka moal entrep non ad-dubabu laleur alaihi kana itu baso kate ciduh jalma lapar bener mah mun ngidup cuah laleur ge moal hayang entrep Korea mah cek laleur cuah
Mungan antep acidona. Ini karena layam kok tenyesa pihida itu basok non duhniatun minyak protein waladu sumatun jeung teu aya gaji. Sabab eueuh saripati makanan dina eta naon? Ciduh. Eueuh gaji, eueuh minyak, eueuh protein, eueuh naon-naon eueuh. Ngan sebatas ciduh we enzim nu kaluar tina jeroan kadut. Silaur ge mungun henteu. Beda jeung loba dahar. Loba dahar, loba nginum, bentung gede, loba sare. Ya, ada teh wah, capu. Leuh ayeuna ngumpul alur geus ngadeuketan. Paya dulu maka nuduhkeun naon dalika itu layak kubab ala buluwatil madati kana kosongna kadut cirina naon cidu anu moal dientrepan teh eta ciri kadutna kosong. Wa bi marifatihi jeung eta tetep dina nganyahokeunana itu naonnya. Nganyahokeunana hulu umudatun ari samar hese kan hese nganyahokeunana kumaha kadut usia jeung henteu teh lain nu pabeuteung nu gede jeung henteu usia jeung henteu kadut teh katempena ku ciduhna kitu hese nganyahokeunna samar pasawabu makaris anu bener lil muridi pikeun murid ieu pikeun urang aya qadira tayen ngira-ngirakeun itu murid ma nafsihi ka dirina murid al qadra kana ukuran alladzi anu la yudhaif wa ngalemahkeun itu ladihu ka itu si murid anil ibadah tina ibadah. Jadi ukuran diet teh kada ukuran cenah ukuran diet nu syariah nyaeta ulah mata urang jadi ngedul ibadah. Puasa namangan tadarus jadi tara tahajud kaberangan jamaah jadi henteu nalar teu asuh bohong eta teh lain diet begitu mah sabab ulah ngurangan kana porsi nu utama anu urang ibadah ngerti eta mudah gahayang awak ideal mudah gahayang hampang nu aya kalah kedua berarti bohong lain diet eta paham? Ari urang jadi semangat karena eta berarti daharna urang matah semangat hampang awak gitu. Semangat ngaji, semangat ibadah. Alati anu huwa anu itu si murid teh bisa didihi eta ku benerna bisa didiha eta ku benerna itu ibadah faidan taha maka di mana-mana paragat muri ilaihi kana itu qadru wa qafat cicing itu si murid. Mun urang ayeuna dahar porsi sakitu ibadah maksimal geus terpindah nanti wakopa cicing tapi mun urang jadi pindah kalahkah jadi ngaduel kaca kamari kunaon cenah kudu bating dahar arek pindah porsi dahar teh urang arek sahuap geus we tapi kan itu jadi kalah beuki hoream salah kan gitu. Dalam tujuan utama lain dahar dan tujuan utama mana ibadah terus wa in baqiyat jeung sanajan nyesa naon syahwatuhu syahwatna itu si murid sanajan urang seperti halna mudag hawa nafsu dahar jiga nu gembul tenan dahar jiga nu gembul tapi karena ibadah jadi maksimal bagus dan tujuanna ge ibadah. Tapi urang kadituna beuteung kempleng dahar dikurangan ari kana otak mengenalar jadi teu bisa tahajud jadi tara doa jadi hoream ngaji jadi masalah eta bohong. Wah ada jeung ari ieu teh ieu naon ieu aya mirama nafsil qadra eta
binisbati eta kudu dinisbatkeun ila taqlilil aqli kana saeutikna dahar. Wa amma binisbatil waqti jeung anakna dari kudu disbatkeun kana waktu aqli waktu dahar. Jadi aya ukuran dahar nya dari sangu sapiring. Kalau sangu hiji kan emang abi bisa sangu hiji bohong. Loba dalam hiji. Sangu sapiring nanti daging atau tempe 2 keureut kan gitu eta ukuran. Dia geus dijelaskeun ukuran diet ayeuna ukuran waktu. Tapi maka eta tetep dina itu waktu dahar aidon deui darajatun ari pirang-pirang derajat. Allah ari anu pangluhurna itu derajat ayat biya eta yen moal ngaliwatan lapar. Jalma salah satu ayamin dina 3 poe. Jadi panghebat-hebat nama jalma teh eta dahar teh 3 poe sakali. Wih yo. Hebat pengguna teh. Pama paukoha tapi pama tuluy perkara paukoha anu saluhureunana sarana beunana. Saluhureun. Berarti 3 obat bagus. Wantahar jeung nerima paraga sajamaatun hiji golongan ila salasatin ila salasina nepi ka 30 arba'in jeung 40 nononan yauman poe bahkan aya seseorang aya golongan-golongan anu kuat nepi ka 40 30 poe teh. Aya kitu nya aya sih aya kitu aya nu jamin kieu cicing di pedalaman Gunung Himalaya 8 tahun sudah di Gatong Eret ya. Apa ya? Tahu. Dari kekuatan malah tidak dahar. Malah kita Allah diberi nama. Diberi kuat tanpa dahar. Jadi dina Islam itu sertifikat 30 40 poe pun bisa, tapi diulah ai maksakeun. Wa kana jeung bukti sa'asadiqu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yutwi eta ngarasa lapar itu naonnya ngaliwat lapar itu Abu Shadiq saat sitata ayamin dina 6 dinten. Jadi Abu Bakar Siddiq mah tuang teh 6 dinten sakali. Urang mah 6 kali sapoe. Dibalik ya. Wabnu Zubair jeung Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma sab'ata ayamin 7 dinten. Oh iya mah geus lain udaheun atuh. Abi ge tara terus 5 tahun ketua. Ya gitu. Sanggup. Ada lepet wah ulah dinten lepet. Lepet ontong. Isuk-isuk bubur 7 mangkok. Cenah aja. Lepet 20 cedah. Waduh tuh. Da orang Sunda mah kitu lah ya. Jadi mun sekedar bala-bala 30 ge cenah teh. Lepet geus 2 cenah. As-saniyatu ari nomor kadua na ayat biar eta yen ngaliwat lapar itu jama yaumaini dina 2 poe ila salah satu nepi ka 3 ieu pertengahan. 2 poe 3 poe ka eta as-saniyatu asal satu derajat ka 3 mah wa huwa jeung alahia jeung itu salisaan nah eta pangana derajat ayak tasiro eta yen ngawungkeun jama bil yaumi dina sapoe walayna jeung sapeting ala aklatin wahidatin kana sakali dahar. Dahar teh sapoe sakali. Wahada jeung ari ieu teh huwa eta ari teh al aqlu eta numpang saeutikna wa ma jeung ari perkara zawaza nu ngaliwatan itu mah dalika kana itu yaum walailah isyrafun eta teh israf wa mudawamatun jeung ngalanggengkeun lisabi kana seubeuh. Da beda menanya ukuran urang jeung urang mana mah, urang Arab mah. Urang Arab mah maksimal sapoe sakali dahar. Ngana semua eta tadi urang mah moal beda porsi perutna. Urang geus ideal 2 kali 3 pek sawaragna. Ari moal matak jadi kamerkaan. Itu lain kamerkaana sawaragna. Nu penting hiji naon teh? Ibadah maksimal geus kitu ngerti. Ari moal nurutan Sidna Abu Bakar mah. Awet berembeas urang.
Kan bahaya jeung tadi ke bohong, dia bohong lamun urang kalahkah jadi kenaon? Kalahkah jadi jadi kalah ngurangan dina kasemangatan ibadah mah bohong. Mana teh paraya kuno maka bukti maka henteu bukti lawe tetepikeun jalma naon ada tuzuin adat nalapar maka geus we nurutkeun adat kebiasaan we mancing sing sajalma iktasoro anu rek ngawungkulkeun itu si jalma ala aqlatin wahidatin kana sakali dahar fil yaumi dina sapoe. Lamun urang rek ngudang sadahar sapoe sakali payus tahabu maka disunatkeun naon ayyakula yen dahar itu si man ha kana itu aqlah wahidah sahron dina waktu sahur mun eudeuh ceuk urang baca ajaruna cenah mun eudeuh-eudeukan mun eudeuh dahar sapoe sakali pek daharna waktu sahur qabla tulu'il fajri dina samemeh hidil fajar sunat eta teh. Tapi tilu kali orang banyak isuk-isuk we geus ngaji dan geus duha atau jadwal urang biasa dah. Lamun kita diger lamun kalah ka urang dikurangan porsi dahar kalah ka urangan naon? Kasemangatan ibadah maka geuning balik deui ka dahar biasa. Tadi balik di ka imah balik dia bikin cenah ka imah. Jadi kalah ngaco. Faya sulum makasi lau pikeun jalma naon sujuun nahari. Belaparna berang teri siang mipikeun puasa wajul laili jeung laparna penting lil qiyam mipikeun hudang tahajud. Berang lapar, wah kaya puasa we. Penting lapar meh gampang tahajud. Da sabab da museuh teuing-teuingna sok ese hudang tahajud. Goloyeun. Udang sudah rek wudu eta sare deui di masjid. Udang wudu. Sudah rek wudu ngagolerina kurang rami. Udang. Sudah rek wudu eta bari ngising mu sare. Allah, ieu kumaha sing ngoleng dahar sagala diasupkeun. Aha atah lintar. Nah aya harteu intaha beres teh dina tahal lintar. Jadi bila nanti judulnya diet syar'i. Cuma gitu kan guys. Hadis. Tamatkeun hadis aya urang barengkeun kami langsung sumberna barangnya. Adarsu Qamis wal arbauna hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi ada rasul hadi wal arbauna riyat pelajaran kanu 41. Fi padlil ghina as-sakir dina kaungkulan beunghar bari syukuran mending mana? Mending beunghar jalma syukuran, mending miskin jalma tara ibadah. Ini benar harus syukuran ini naon kita miskin teh ibadah. Oh ada yang teu ieu. Pan ieu judulna ya. Tok mending mana? Mending miskin daek ibadah, mending beunghar tukang maksiat. Geus mending dua ibadah. Geus iya. Iya hadisna ya hadis. Kuusan dempek pokoknya kuusan bijil lagi beunghar tapi daek ibadah. Wa huwa jeung ari itu gina sakir teman eta jalma khoda anu nyopot itu si man al malakana harta min wajhi tina jalan Allah dengan hartana halal. Wa syarafa jeung ngagunakeun itu jalma kana itu mal bi wujudihi dina jalan Allah. Al mamurian li parentah naon biha itu wujud. Harta didapat dengan halal digunakan untuk kegiatan yang diridhoi oleh Allah. Jadi bebono. Ngerti? Mencari harta dengan cara yang halal digunakan untuk kepentingan ibadah. Jadi begitu saudara. Acenah ari jelas korupsi dipake jeung masjid eta mah lain gina sakir eta. Jiga kokocok kuciki. Wasuk dengan macam kumbah lalu kuring apa
Si Banyo, si Bolang, si Banyo, baca kuciki bersih mah. Begitu. Wala saran sallallahu ta'ala fa amma man ata wa taqa wa saddaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra. Wa amma man maka ana rijal ma'atu anu barang beres iman wa taqwa jeung takwa siman wa sadaqa jeung ngabenerkeun siman bil husna kana kebenaran kana surga maksudna. Fasanu yasiru maka bakal ngagampangkeun kami Allah kasih manil yusra kana kagampangan jalma beunghar meunangna tina halal jaba digunakeun kana hal anu alus disedekahkeun diinfakkeun pake gabiayaan keluarga dina bener wah eta teh ku Allah diberi gampang hirup diberi gampang. Qala sauran insyaallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada temenang hasud eta tetep bisna ini dina dua terjadi hasud eta tetep terjadi hasud. Jadi menang hasudna terjadi hasud di dua perkara. Rajulin tegasna ya laki ata nu ngadatangkeun hukaitu rajul sallallahu Gusti Allah malan kana harta. Pasalata tuwi ngawasakeun itu si rajul kana harta ala halakati kana cilaka kana beakna itu harta pihal akil haqi dina bebeneran. Cilaka beunghar sorakona panggeureun. Alhamdulillah Bapak RT di Jumatan teh bae. Parantos masihan 500.000. Bapak RT jeung masjid 500.000. RT 500.000. Kan era RW teh. Cieur euy. Aing era RT. Mere we gopek, nya gopek. Ku anteng 500.000 kirakeun cenah Bapak. RT be mau mandi 500.000 Bapak sabaraha pira 2.000. Kecil 1 juta. Alhamdulillah Bapak RW masihan 1 juta. Bapak RW 1 juta. Kubu era. RW sabaraha? 1 juta. Kubu kecil 2 juta sebutkeun ti ku Jumat teh. Alhamdulillah Bapak kubu ngingkeun mangsihan artos jeung masjid 2 juta kan alus lain hasud eta. Lain hasud. Kecil aya 5 juta bisa hamba Allah. Warame. Alhamdulillah aya hamba Allah masihan artos 5 juta. Kubu elek RT komo. Kowe dong hanya hamba Allah baik. Ya baik Jumat teh nuker ngaropi we itu. Apa teh hamba Allah? Apa teh hamba Allah? Aing teh hamba Allah teh aing. Atuh naon sebutkeun aing? Warajulun jeung lalaki hatta nu ngadatangkeun ukaitu rajul sallallahu Gusti Allah hikmatan kana ilmu. Wa huwa makari si rajul yaqdi kana hukuman itu si rajul bi aku itu hikmah. Wa yu'allimu jeung ngawurukan jamaah kana itu rajul hakana itu hikmah anak saka jamaah-jamaah. Teu jadi hasud hiji lamun batur barang bedena kaharian. Itu mau ngabangun masjid yeuh. Situ mah nyeun pasantren mere duit jeung pasantren gede aing. Nyeri hate ye, yang nyeri hate lain kalau sana nyeri hate urang eleh. Sabaraha medana 5 juta, aing rek 10 juta. Wah, berlomba. Hebat lain hasud tah teh naon. Ieu mah hasud batur ieu pe halus urang teu nyeri hate. Nomor kadua anu teu hasud teh nyaeta nu mau batur pinter. Itu Gus tamat rupiahna ya. Gus batur Gus alpiahna Gus 900 bet. Kurang nya aya we ngeberebet. Terus sakitu lah. Kalau coba bisa ngomong, coba bisa ngerangkeun. Kurang. Geber rada teh. Teu hasud eta mah teh. Panas. Geter. Si goreng HP na make bener geuting dia. Geter. Rawasa sayfani adar susani wal arbauna bimadhi jauh kene euy. Bedanya asa pamang ari pelajaran anu ka-20 ka-42 bimadhil qurmi dina mujina bageur
wal infaqi yang infak ti turukil khairi dina pirang-pirang jalan kahadean karek turuk cek Sunda teh ulah cek Jawa teu bahaya. Qala sauran insyaallah Gusti Allah taala liupik pikeun supaya mainfaqkeun sadu siatin jalma anu baeung harmin siat min saati tina kabeunggarna itu sidu. Waman jeung jalma qudiro anu dikadugakeun itu si iman ataupun qudiro anu dikadugakeun alai si iman naon rezekina si iman fal yunfik maka kudu ngainfaqkeun itu si iman mimma tina sebagian perkara atan geus ngadatangkeun ka itu si iman insyaallah Gusti Allah la yukallifu muamrad insyaallah Gusti Allah nafsan kana awak-awakan illa ma kajaba kana perkara atan geus ngadatangkeun insyaallah hakana itu mah itu nafsan. Saya ja'al bakal ngajadikeun insyaallah Gusti Allah ba'da usrin dina sabada kaesean yusron kana kagampangan munah. Zaman sok sedekah moal jadi sulit hirupna bakal jadi gampang jeung gampang. Teu gaduh sing damu Allah moal nitahkan teu gaduh. Nu boga we naon infaqkeun. Kewek sebeunghar moal atuh kumaha beungarna. Gede, kumaha beungarna, keur susah ge hese barang bere, kumaha beungarna. Supaya naon boga kurang sedekah. Wala sauran Allah taala wa ma anfaqtum wa ma jeung ari perkara naon perkara anfaqtum anu ngainfaqkeun mareh kabeh min sain tina hiji perkara sok naon dipikeun urang jeung jalan Allah jeung infak sedekah bahwa tahari itu ma yakhlifu eta bakal yukhlifu eta bakal gantian Allah kana itu wa Allah digantian kade ulah sangka leungit duit itu diinfakkeun diganti ku Allah walal mauludi wala ta'ala walal mauludi jeung eta tetep dina anu dilahirkeun lahu pik eta tetep pikeun itu si maulid rizquhunna ari rezekina itu maulid wa kiswatuhunna jeung baju-bajuna itu maulid bil ma'ruf wa qala ta'ala lan tanalu wa ngarawat albira kana kahadean hatta tunfiqu sehingga ngainfaqkeun maraneh kabeh mimma tina perkara tuhibbuna anu cinta maraneh kabeh kana perkara nu dibikeun teh lain anu sesa tapi nu urang resep dibikeun pikeun urang pikar urang pikeun itu kahadean mungkin ieu mah sedekah teh duitnya geus lepet soeh soasi banan 2000 beda halus daripada itu kan daripada 2000 keilas mending kene duit 2000 pikiran wae aing ge mere 2000 oh ieu ngomong qala sauran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinarun ari sadinar anfaqta nu ngainfaqkeun maneh nu ngainfaqkeun anjeun kana itu dinar fisabilillah di jalan Allah wa dinarin jeung sadin jeung dinar anfaqta nu ngainfaqkeun anjeun kana itu dinar bi al-qabatin di hijabin wa dinarin jeung sadinar tusodaqat anu tusodaqta meureun nya tak anu nya sata sodaqta anu sedekah anjeun bihi ku itu dinar ala miskin ka jama miskin wa dinaru jeung dinar anfaqta anu ngainfaqkeun anjeun kana dinar ala ahlika ka keluarga anjeun aqdamuha eta anu panggede-gedena ganjaran panggede-gedena itu dinar naon ajron ganjaranana alladzi eta sadina alladzi eta anu fakta anu ngainfaqkeun anjeun ka itu dinar ala ahli ka keluarga anjeun rawahu Bukhari Muslim. Abdul dinarin ari pang abdul dinar yunfiqu anu ngainfaqkeun kana dinar sarajul laki dinaron eta dinar yunfiqu anu ngainfaqkeun itu si rajul kana dinar ala iyalihi ka keluargana itu dinar Nuriluhur regang unsur dalam tempat mukarena Amagan unsur terhadap
jeung sadina yunfiqu anu ngainfaqkeun itu si rajul qadiran ala dabatihi kana kendaraan jal si rajul fisabilillah di jalan Allah wa dinar jeung sadina yunfiqu anu ngainfaqkeun si rajul kana dinar ala ashabi ka para sahabat dinar fisabilillah di jalan Allah. Eta rankingna hiji bere teh ka keluarga heula, dua kendaraan pakai ibadah juga sendal sok paraban sendal. Kendaraan orang itu sendal. Kendaraan orang. Jeung deui dinar anu diinfaqkeun ka babaturan urang di jalan Allah, anu babaturan uli. Ya ibna Adam hei turunan Adam, innaka sayan anjeun in tabdul eta lamun bere anjeun alfan kana kahadean. Khairun eta leuwih hade lakapikeun anjeun wa intumsik jeung lamun nyangker anjeun kali itu padla sarun eta goreng lakapikeun anjeun. Wala taluma jeung moal dicawala talumu jeung ulah dicacat. Anjeun ala kapapin kana sederhana. Wabda jeung kudu ngamitkeun anjeun biman ka jalma ta'ula anu jadi keluarga itu mah. Wal yadu jeung ari leungeun al ulya anu di luhur. Tangan di atas, lain bujur di atas ya. Tangan di atas khairun eta lebih hade minal yadil sufla daripada tangan di bawah. Jadi di luhur teh lebih hade daripada di atas. Leungeun di luhur kieu lebih hade daripada leungeun di atas. Leungeun. Rawahu Muslim. Maksudna mere lebih halus daripada nampan. Orang geus naudzubillah geus sifatna geus sifat hayang dibere geuning amit-amit naudzubillah. Soalnya ya. Lebaran haji Idul Adha. Arang geus meuli tusuk sate geus meuli sinti geus meuli kecap jangan naon jangan nyarte kitu kurban henteu. Berarti pikiranna geus dibere, sek dibagi ke pemerintah. Wah, ngamuk minta ampun. Jadi mikirannya siapa lagi gitu ya. Saya gitu. So lebaran haji saya nya. Kurban teh sia teh. Geus 2 poe mehna. Meuli arang meuli tusuk sate segala. So mikiranna lain ek mere hayang nulut. Mudah-mudahan orang dibaleungharkeun ku Allah dibaleungkeun alih. Baru baban abdan fi hada wa nafa'ana Allah bi ulubi wallahu a'lam bissawab. Rabbil fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna ma yanfa'una rabbi faqina wa faqina wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bil 'ulumi tawassalna bil karim tarzuqana wasi